Abi Norapnya Aulia Hanifah salaku prolog jeung murid. Abi Aina Laudia Habibi salaku guru. Abi Aji Maulud salaku murid. Abi Dapani Yuliansa salaku murid. Abi Agustia salaku murid. Urang bade mitonkeun drama anu judulna Karjasaan Bolos Sakola. Dina hiji poe aya 3 murid. 3 murid eta teh sasakola jeung deui sakelas. Anu naramina teh nyaeta Rio, Dapa, jeung Aji. 3 murid eta ge pangbangorna di kelas. Dina kabeneran hiji poe eta teh guruna teu asup ka kelas. Aya salah sahiji murid anu rek ngajak deui bolos ka babaturanana. Guru atas kelas Ayolah, hiji. Di rumah. Ayolah, gaskeun. Tuluy tiluan eta teh rek siap-siap makan bolos tapi ditegur ku si Apni. Rek bolos deui nya. Cuma kurang we tuh. Awas yuk biar jadi ka guru. Tuluy marangkat we bari entos dicaram oge tapi si Apni boga pamikiran rek ngabejakeun barudak 3 eta ka Bu Ainal. Urang bejakeun wae ayeuna. Tuluy si Apni mangkat ka ruang BP. Kabeneran deui ibuna nuju aya di ruanganana. Jadi tiasa bebeja sabab aya anu bolos. Assalamualaikum Bu. Bu tadi Rio datang sareng Aji barolos deui. Boleh tadinya bukan ke Ibu diresena. Mohon Bu. Poe isukana tiluan eta teh asup deui sakola. Pas pisan rek arabus ka kelasna tuluy we si Apni mere beja sabab tiluan eta dipanggil ka ruang BP. Urang bolos gitu gitu. Santai we, kemarin mah guru naon ke arah ya. Di ditan ruang BP tuh ayeuna. Masalah naon? Kaat tuh ka ruang BP we teu percaya mah. Aya tuh urang ka ruang BK itu. Tuluy barudak tiluan eta teh mangkat ka ruang BP jeung bari tos sarieun sabab bisi kanyahoan bolos sakola pas poe kamari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sok cara lagi heula. Enak Bu, nanti panggil. Poe kamari bolos deui nya. Hanteu Bu. Ulah sakabohong ka ibu da ibu ge tos terang. Bu, kemarin urang pulang bolos ka warung caket sakola. Bolos we sareng bolos sareng mantos hampir bade saminggu barolos we. Ibu sareng guru nu sanesna entos nyerioskeun kangge ngadeo saralangan di sakola. Bu, atuh ulah kitu. Abi sareng sanes janji mau baros deui. Bade nganu basikap sareng lulus sakolana deui. Bade bener-bener loba sikap entong sakali-kali deui bawa sakola kudu bener sakolana. Bu, bade di rumah sekarang ieu nama. Nyantos atuh ayeuna mah ku ibu teh janten dideo tapi bade di sekolah saminggu. Bu, ampunan ya Bu. Assalamualaikum.